hirup teh teboga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan jauh urang mah hirup ngan ukur derma ngalakona ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik kesan ngancing nyawang-nyawang geus sajayang di mana kuringnya cicing